Biografi Raffi Ahmad anu didamel ku kelompok salapan. Anggota kelompokna nyaeta kahiji Griselda, kadua Raisya, katilu Reno, kaopat Davin. Identitas diri jeung asal-usul kulawarga. Raffi Ahmad lahir di Bandung, Jawa Barat kaping 17 Februari 1887. Anjeunna anak cikal ti tilu murangkalih almarhum Munawar Ahmad anu katurunan Pakistan sareng Ami Konita anu katurunan Sunda. Dua lanceukna ngaranna Syahnaz Sadiqah jeung Nisya Ahmad. Raffi Ahmad pernah nyarios ngeunaan silsilah kulawargana yen anjeunna digedekeun dina kulawarga anu ngagaduhan getih Pakistan turunan ti akina. Sanaos Raffi asalna ti Bandung, anjeunna sakola di Bandung sareng Jakarta. Dina 17 Oktober 2014, anjeunna nikah jeung aktris Nagita Slavina dina yuswa 27. Kawinan maranehanana jadi puseur perhatian media sarta disiarkeun langsung dina televisi sakuliah nagara. Pernikahan maranehanana dilaksanakeun di 3 kota, Jakarta, Bandung, jeung Bali. Dina 15 Agustus 2015, Nagita ngalahirkeun budak lalaki nu ngaranna Rafathar Malik Ahmad. Raffi sareng Nagita dikaruniai putra kadua, Rayanza Malik Ahmad, kaping 20 genep November 2021. Tina popularitas kulawargana ti saprak lahir, Rayanza oge katelah cipung parantos narik perhatian seueur dina media sosial. Gambaran wateuk, teu pernah sombong, handap asor, salawasna nangkep, salawasna hayang jalma disabudeureun anjeunna sukses, loba nulungan batur. Pikiran, pamadegan, jeung gagasan. Anjeunna seni ngabantosan batur, sapertos karyawan anu damel di tempatna, bahkan jalma anu henteu dikenal. Sultan ieu leres-leres pantes jadi panutan. Kusabab kasayaana sareng kerja kerasna. Karirna dimimitian salaku tambahan. Sanajan kitu, Raffi Ahmad mineng meakeun waktuna gawe, ngan meunang 24 jam sare sapoe. Saenggeus eta, manehna langsung neruskeun hirupna di gawe. Teu saeutik usaha anu diwangun gagal. Salaku contoh, produksi film, sareng sababaraha usaha dahareun jeung minuman anu ayeuna ditutup. Tapi anjeunna teu nyerah, tetap nyobian sareng terus berinovasi pikeun janten langkung sae. Raffi Ahmad oge tekad pikeun bisa mangpaatkeun sagala kasempatan nu aya di hareupeun manehna. Di mimitian ti dunia hiburan, mimitina ngan salaku tambahan. Anjeunna lajeng diajar jadi bentang komersional, aktor, panyanyi, sarta oge host. Pagawean Raffi Ahmad nyaeta saurang aktor, presenter, panyanyi, pengusaha, selebritis internet jeung produser di Indonesia. Raffi oge pangadeg perusahaan Rans Entertainment. Riwayat atikan, Raffi Ahmad sakola di SD Taruna Bakti Bandung. Tuluy nuluykeun ka SMP di SMP Negeri 5 Bandung. Saatos lulus SMP, Raffi Ahmad ampir-ampiran sakola ka SMA Negeri 5 Bandung. Tapi akhirna anjeunna lebet ka SMA 3 Jakarta. Tapi teu lila ti harita, manehna pindah ka SMA Negeri 16 Jakarta. Saatos lulus SMA, anjeunna kuliah di Universitas Paramadina sareng Universitas Terbuka. Hasil karya lagu hiji Kamu Yang Terbaik 2007, 2 Kamulah Takdirku 2015, 3 Penerus Darahku 2016, film Rapatar 2017. Hasil gawe Raffi Ahmad diantarana aya Rans Entertainment. Rans Entertainment mangrupi media hiburan kalangan fokus kana media sosial, agensi digital sareng kolaborasi branding. Dina olahraga, Raffi Ahmad ngadekeun klub sepak bola jeung klub bola basket. Raffi Ahmad oge ngadekeun beach club di Bali namina Mari Beach Club Bali.
Raffi Ahmad ngadekeun sababaraha hiji kuliner, salah sahiji kulinerna nyaeta Rojo Sambal. Prestasi jeung pangleler Raffi Ahmad nyaeta nu kahiji Anugerah Musik Indonesia, nu kadua Bridge Award, nu katilu Dahsyat Award, nu kaopat Global Seru Award, nu kalima Infotainment Award, nu kagenep Insert Award, nu katujuh Panasonic Award, nu kadalapan SCTV Award, nu kasalapan Yahoo OMG Award.